Timun di puncak gunung ngemitan ka awang-awang. Ya, mulainya. Siap ayo. Kayak ngocok lagi itu bisa. Asal pakai sabun, Wak. Asal pakai sabun. Wak. Sebelum ini keramaian. Satu para rebuh kieu. Telepon kawin ah. Oh, gimana, Bang? Oh, biasa. Pak Po ya, Pak Po. Di bos. Oh ya guys, orang tadi ya. Guys, ketemuan di nyawe. Yuk. Siap, OTW langsung tempat biasa. Oke. Aduh. Kurang tempat biasanya, Don. Usman Bey aja, Usman Bey. Biasa lah Pak Koh teh ya. Baru dulu ya. Berangkat ah. Kaget lagi wila si ada ini. Namanya kawin mana nih? Sok yang pecok lawe. Ada tuh kugu dua anu kaget kan. Sebagai nungguan begikeun. Tadi ngaraya tuh. Kerek datang. Kaget di mana ya? Kita tadi nungguan. Aduh, meureun euy. Nungguan orang yang Tadi lah itu dah. Ini buru ah ketegangan ya sahur ya. Kalau modal gede itu ya. Bisa sok gitu. Aya we. Modal aya Kalau mau kurang. kekurangan kali poldan 2 reong itu mah itu. Kumaha teh 2 reongan apa sabaraha? Urang boga ceban. Mas orang masuk. Poldan 2000 hayu urang. Bayar jadi 100.000 Oh, lumayan. we orang menuturkeun. Sareng putuna bisa aya aduh. Siap. Sebutkeun we lah. Mungkin heula. Mun bisa ke langsung selapeun ka dieu menang. Siap. Bakal daek meunang itu wa. Ya, Ini keur hoki lah ya. Tahan ini gitu mah. Seharian ikut makam. Sok wis musik lah. Geus dah. Ya mulainya. Siap ayo. Kayak ngocok lagi itu bisa. Asal pakai sabun, Wak. Sadar lah. Asal pakai sabun. Cok eta, Wak. Sebelum ini keramaian tadi. Lami. Jampe na urang mah aya Nya atuh cing nong nak. jampe na kitu. Aing jampe na. Siapa guna mus? Cing jampe itu aya. Aduh. Lami. Aduh. Wedding nepak tarang gitu euy. Omong balak diri big dari kabeh. Coba bolak bibig. Balak diri. Mulai. Jampe magawir teh ieu mah teu mati ieu. Balak diri big ieu mah aduh. Balak nol ah. Lah, balak kosong ya. Ini kata Poldan, Poldan. Ditemian. Gas lah. Ayo, nyan. Timun di puncak gunung ngemitan ka awang-awang. Peting-peting teu nyalinung pamajikan loba nyanu. Woi, di luar atuh. Balik budak mau balik lah. Mau burung sayang giluan balik. Pas baru gaduh ieu teh. Ji, aing tadi neuleuh jalu gede. Aing nanya mana teu dijawab. Awas ku aing digawean. Naonnya? Duh. Saya lawan hideung euy. Tapi dak mun jadi popocongan. Lawan hideung mah teu pantes. Lawan bodas. Ah keun bae aya mah zaman now. Jadi pocong hideung we mah ah. Aing bakal jiga ya.
geus ku aing bawa. Bagai ilan itu. Tah kepayokus euy ku aing gawean si anjing ayeuna ku aing gawean. Ku aing leuwas ya. Aing boldan ya. Ayo, mana? Aing Aing teh ya jing dong na ya dilawan. mah gawir pat eleh itu. Aing mah gawir. Mah euy. Tangan Aing ah. Geus tak urang mah ah. Korban. Toplok geus ah. Kali deui ayo dar. Aing kelas coplik itu kumaha ya. Ayo sekali deh. Ayo goceng deh, sugana jadi 50. Ayo. Siapa? Nang buka menang ayo. Yang modal Kuat ya. Yang modal lah kira asli. Kalau mesti rame. Asli wah. Aduh. Kitu geus menang teh euy. Lah, ales. Bahasa yang modal aing geus menang mah. Main teh kumaha sih? Coba dek Ayo di sarwana di merodol naik 3 kenduaan mah rame meureun. Semarinang mah lah kalabur lah. Geus dua anu manjing aing euna mah lah. Bae batu marinang marang kau lah. Ayo dar. Ayo sok lah. Lumayan 2 leteret. Oh, lah. Ayo deh, mulai. Ya, sok. Ada itu bisnis lah teh Ka mana di? Deung ya. Kedeka ka dieu deui ya. Kala mau lila. Heeh. Tahan nyokot apel lah kedeung. Ih, aing teringatkeun kieu teh kumaha aing. Geus coplik gede mah lah marangkat da mau bagus mareli beaskeun lah. Barang mesti. Kadenan aing mah. Ieu hiji deui asa teu ngaliuk wae. Aing baru dapet tadi teh marangkat teh asa ngaliuk ka tukang langsung marangkat. Naon itu. Aduh, desa ada reung kieu di hese masukkeun ge. Tuh. Kumaha ya. Ieu teh. Siap. Ih, aing mah mesti dipocong ge angel we didegulkeun. Nasib. Balik ah.